Nomor kedua lamun janela mobil kurang bagus kan copok kakait ku balik KTP kunaon ieu kersana Ki Adi guru kersana Aceh semangat ngayakeun bersama Satgas Majlis Ngerieuh karena anjeunna nuju ngamalkeun ahabbul a'mali indallahi ahmazuha. Ternyata amal yang paling dicintai oleh Allah nuribu. Alhamdulillah sendiri pas keluar mobilnya tergelug-gelugan ajak daang lain kekaleongan hari supir budak moral daedan deh Allahu Akbar majar teh tos nepi mana saya teh incan nah gitu jalanan ke incan hot main alhamdulillah daya tabang motor kalau kurang angin pasti laun lempang ceples katanya beli-beli jika ibu-ibu lamun kurang seorang titah yang kopi yang mana ki kerentes cek salakina gelis bocor akan cobi akan teh ayo kopi cek salakina tema bocor nu kurang seorang nu ngajina kakarak ngaji tema ngayakan tenang orang kuning pangguring ini sama pilih jam obat ini soal sesuatu coba siapa ya benar guru menju ya begini guru menju ya jadi kita bodohnya konsumsi bukan kokon mirip soalnya kata siksa sing bodohnya tapi bener sanes mulai kurang biasa ngaji mah di antara pansok ayat anu kurang setoran begitu memang bener bening ayat apa ya jangan lantas ala mati terus kita tanya ke GGN yang malah soalnya korban nah kurang sulit dikelah atau aja nasabab kalimat salam itu subhanallahnya luar biasa kurang biasakeun eta teh buka lamun dina padalangan disebut amun atau lebih kakawen jadi dina padalangan kakawen lamun di urang mah nyata kalimat salam kenapa karena kawe kowi tina kuat artinya kuat keheula keyakinan urang pantengkeun heula ka Allah disebutna urang teh keur papasahan diri lamun di bahasa Arab mah wa ufawwidu amri. Ayo tuh. Wah. Saya noh saya Allah keringat saya. Akan ayolah. Ya yang ada di dalam Allah Akbar. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basir. Ya Allah abdi masahkeun sagalana ka Gusti sabab Gusti mah nu maha uningan abdi rek salamet abdi rek kesalamet abdi rek mincak teh kotor teh mincak emas rek dibudak geuna timuning nu Gusti uningan hidup basakeun we assalamu wa barokah nu ngucapkeun dituliskeun yaktubullahu isrina hasanatan 20 nu ngajawab mah kenging arba'ina hasanatan 40 tetap jadi aksara mengawal salam simkuring ari ngawal salam Aceh atos kidalang anom atos kidalang montok atos muhammad mereka buleun alhamdulillah boga dalang gademoalnya buleun terus bal alhamdulillah Gusti malam ayeuna ku karomahna Aceh najan anom tapi kolot ilmuna maksudna nya alhamdulillah bingah bisa disungkuring jas ngarusak kurang-kurang walarin dia Mandalika bojong kokosan cakap atau dipayah berikut nah dicing bae nya sekali Mandalika bojong kokosan cakap ibu-ibu masih kena aja tau dia
terkesimanya ningali akhirnya sangat hitam dari manis. Ibu-ibu siapa usia Mandalika Bojong Kosan lumayan cek ibu teh aing canau ieu Mandalika naon apal Mandalika kata mah teu kakana lalai Mandalika teh sirkuit berani balap motor Bojong Kosan Sukabumi sejarah saksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang akan datang merdeka merdeka makanya kelancar alhamdulillah sebenarnya aku sebut teh ngalibah jabrik soal merdeka tapi Allahu Akbar Can merdeka cenah jalanan. Can Merdeka jalanan. iya jalan teu merdeka nu penting keimanan jeung hate urang merdeka. Amin. Iya merdeka. Alhamdulillah. Siap. Mandalika Bojong Kosan ngalasalam dikaitan lamun sengagu cinta kana agama Islam nu dikawitan ku kalimat salam jeung dicirian yu nu kadua kalina urang tarikan. Yu atuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa digantelan keripik lantak. Alhamdulillah muka dua kali nama ngajawab salam lumayan kabeh kompak itu dia menang maksa. Bisa tiga nyentak. Ikan sepat, ikan gabus menang diceletul lebih cepat lebih bagus panon bisi kabul tunu betul sebab bisi kena jenanan data yunan di gunung dutan aidah darawillah diudah diran ailah layak yudah yungalah layan kecelak Alhamdulillahilladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyanzura ila itqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama yuk urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kali kautamian salam ay makrunan di ta'lim sababaosna masing dilimpah ruah curahkeun ka pemegang kunci syafaatul uzma wasa habibana karim kangjeng Nabi Muhammad mugia urang sadayana harapan ageung masing katateran kabulateran kasimahan kabasahan kaberatan kaulatan tarau kapangku kakalek kasangkeh kapayungan katang tayungan yakni ngengengkeun syafaatul uzma mantena di yaumul kiamah. Amin. Kapayunan akhirul kiram al-alim al-alamah guru syukuri pangarsana Aceh beserta majlis ngeureuyeuh dan reng-rengan satgas. Jadi satgas teh ngabelesat ngagas di mana wae acarana tempatna dan kondisi kumaha wae
siap satgas mah ngurusu ninggal aceng dina piti-piti subhanallah nepi ka nyingsat sampingna kaluhur kumargi ningali hot mic na ora keneh nya dari tincak teh ngalewo kan mun hot mic ora ngalewo lamun senal sedit makang tinggalin jeung cokor-cokorna alhamdulillah mata ku Allah dipungsikeun ulah era urang lemur romeh cok ulah romeheun da kawewe ulah izin urang lemur ulah era ulang lemur ulah gengsi urang lemur lamun sampeana garis miring deng-deng bahasa Inggris sama cecengkreng nya Inggris teh sampeana sukuna aya roromeh entong heun geus roromeh nya naon sababna mengurangi kelicinan jalan coba lamun lembut sukuna da ngagolos kan heeh ari kitu mah urang diwere roromeh nya ayeuna ramon rada marepol panuntang saeutik di mana rek ngagulusur teh aya panahan hitung-hitung kico we atuh can sapatu alhamdulillah eta ban jadi sesuai jeung tupoksina mata kapungkur mah simkuring nuju di pondok mah roromeh teh hampir nepi kana mumuncangan alias panon cokor mata kaki lain mudug roromeh naon sabab tugasna bab perleueuran ka sawah ka kula bagian simkuring baheula matak ajengan kiai guru-guru simkuring alhamdulillah boga domba teu pernah ngarit da ku simkuring lain di bahasa lagu ayeuna domba atuh domba di angon mana tuh grup hadroh nih dia ayeuna diajak nyanyi karena waduh waduhnya apa kan tua gapa hujan nah gue omongan tak gini siap cek son buka ya resep buka aja so domba kuring angon kuring di paraban kuring di kalangan kuring domba kuring di angon kuring jangan lagi paraban kuring anak nage genahnya alah deka santon ngeus ya nanti jeung ngareunahan aya begitu taleueur gitu tuhnya eta teh filosofi domba kuring di paraban ku kuring di mandian ku kuring anak nama anak domba lain anak domba jadi sajati nama angar balik di domba mata kurang teh ulah adigung gede hulu pada prak gede tangkurang asa aing yang kidul jadi manusia mah bakal balik jasadna kana taneuh tuh geuning sadaya anak kabeh ngaharulang ya walas lu kawiyun tuh geuning kapalang ya ngan aceng pan bisa rungka deh Piraan 4 talang 40 ya cocok 1000 BC rungka di Aceh tuh tentang domba kuring di paraban kuring balik anak mah moal aya anak jelema
model bapak we boga anak rek lalaki rek awewe gelis anak papa disebutna di Paraban tuh gini budak kompak so kayak seperti itu 2 3 budak di Paraban di dikawin mandaku apa orang memegang janji tadi manis sakopa tuh geningan kasa ada teh ala ahli gitu lamun urang geus ngalalawarakeun geus nyocontengkeun geus ngapremen abitis ka bojo siap-siap we hirup urang teh bakal net teh seplek ngejaklak udah pakeun busantara dan suka sore baju gile sok mandi wah di urang buka bingung di rokok sudah udah buka hayang kampung bangku tinggal siap malah cukup saja satu aku mah setia insya Allah hati ini sudah tertutup untuk wanita lain tidak terbuka untuk orang lain wanita lain kecuali yang muda entah mana malah ini semuanya diangkat mah tenang aja kita malah jaga asli cukup hiji suka bumi pantang boleh teruskan alhamdulillahnya kami hormat pimpinan pangrasa di dieu kasepuhan doakeun ulah sadaya sing sehatnya oge para kori-kori subhanallah rajana soleh sadayana cirina teu dibayar ke datang ada geus katempo atuh teh geus aya laporan tembus bareng alhamdulillah di Aceh deui aya pelenting boning angin kolepat boning gila kabeh wara nu nganterkeun beja gitu we cete urang nya teh naon sabna komo ari simkuring mah jalmi rarawan kang bubututan aya ngaran bubututan nyangsang teh di mana nu ngaitkeun bubututan dia dipakai alat dikotok jadi dipakai alat kiduh jadi nu paling bawor mah nyata dipakai alat eta nyakal lagi eta mah lain dijiwir kang nyakal ku inung suku dicapit alawang we kitu kabeneran kaluhur di atuh di padol beuri itu oh begini nya ada curhat belah bah dia mah pan areli opan pengalaman unggul itu kesegok kapak genteng kade muh kadang-kadang rusuh mah ku hordeng alah ai dia dalam orang ulah tanya hong oh jadi jangan kolot ke curhat masukkan Kang Jabri oke begitu hormat Bapak RT mudah-mudahan anjeunna sing dipaparin Pak Yuswa tadi tema pageun ajul-ajulan dari itu eta teh nuhun nya alhamdulillah Pak RT Gusti kumaha tetap doakeun urangnya sadayana Bapak RT memperjuangkeun karena sajaba ti kontrak jeung Allah dina pemerintahan anjeunna ngadamel sampingan khususna anjeunna ngolah negara khususna di dina agama begitu we sadayana sing ngarebet Bapak Kades Bapak Kadus Bapak RW sadayana nu aya di kampung mudah-mudahan ku Allah tampi sarehat wa suswana amin oge teu hilang pengen ka panitia sadayana terus kagandengan di kusimkuring cek jamaah teh saya pondok ge patut mangga saya cenah ngaduruk tunggul kalapa mohon simkuring juga tunggul kalapa ya Pak rek ka handap leutik rek ke tengah leutik ka luhur leutik sugan teh di dalam teh bayuh-yuh mantoko badak bodas bohai datang teh megang leutik hideung hirupnya wios di dalam ibu leutik ibu jawab wios di dalam leutik kenai di dalam leutiknya nu penting mah gede kain hanya
Ada. Ya. Di eta yang muliana. Nanya Hah? Kena ada kema kaceplosannya. Pan al insan mahalul foto wal nisan wal kaceplosan ya nama. Tambahannya lah. Kena yang penting mah gede kanya pan bentuk yo ge kanya ya teh. Nasi paparin. Oh ku jengot ya. Keun ke ieu asbabul wurud jengot make urang bahas. Nya. Nuhun. Oke, panginten ieu dihormat ka pangarsana dalang-dalang anom sami ieu teh nuju dakwah ngan melalui seni nya cengnya dakwah ku seni sabab moal ngarti hiji bangsa lintang ku basana moal ngarti hiji basa lintang ku bangsana lamun urang ngagoloan ucing cek urang teh bebek kadio nyamperkeun moal ucing moal tapi cek urang teh bahasa ucing meng tuh pasti nyamperkeun coba kalau ceu salaki teh pis wah jigana teh langsung muntu teh nyamer lumpang. kumaha mun pamajikan nyaren teh Rek nahan. abere duit teh aman Aya paralan kuliahna. tuh madak doakeun nya urang-urang silih simeuh silih kecretan silih ai silih pangku silih rau al mutazawirina fiya silih jarahat al mutawasilina silih antalkeun yo kaditu dari Sabang sampai Merauke pan urang teh mata tadi lamun pakama ketika tadi tos beres kakawen nya ulun laywalat teh walam baki dening asyi ya dening asyi ora ketara tadi teh langsung rempuk jungkung saoyonan gotong royong babarengan rempuk jungkung saoyonan gotong royong babarengan mun ieu geus kaluhur siap blakun sok nele teh pulang deui jadi uing aya lagi gituan untung geus ngejiem cek mun tara ngejiem uing cangkeul lila tinggi luhur kau disayangan Bang Bara ya sok sakali rempuk jungkung saoyonan gotong royong babarengan tengah remeh tengah ceret eta ku geunahnya papa eta teh kenging nyanakna sorupkeun tina kalma kudrat nakal maha kawasa nu sok diawaskeun baheula mah kalamun qadimun lain malu sama tanan ha'angkolin wa bilin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi najati wa khirati kurang kita mah mun dina nataran itu tujuh lain kubari lain beang saware mana cekal makudrat kurang panggil heula gerak kapori jauh udah turun gua kagak datang ke rumah nyimpen kasur hadir getih patepung jeung getih daging patepung jeung getih pulang patepung kurang kuyuran ngahiji minaga sukmasir cipta rasa hati
Menang manggil Korea. Akang damang. Kan? Kagak kan? Kan itu ukur ibu dalam rumah kita. Mis asuh ya. Suara Korea ya. Pantesan mahal seperti sawi. Wenang jen. Pawai pun dia. Allah, Akbar. Panggil ngompa. Kapolri kita dengerin apa hanya anu sih lah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu Sadaqallahul azim. Pamer. Iya. Pamer. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Buka Al-Futuhat tafsir Jalalain. Ternyata dina Al-Futuhat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu dengan bercerai itu bohirun wa batinan, kudu bohir jeung batin sama bisi kena lakiun di dunia walaysa fil akhirah. Ai di dunia urang teh sawiunan, di dunia babarengan, tapi di akhirat teu paamprok. Jabrik. Kita mudah-mudahan urang di dunia ngariung, di akhirat urang serena bakal ngariung paamprok deui, malah urang silih syafaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cairlah cair aya aing mawa alhamdulillah sing beri matu ciri ka Aceng, sabab tadi Aceng teu sore sawareh diliwat eta curhatna kawitna moal tulus sing kuring datang ka dieu Aceng punten pangresa tong tulus ka dieu teh sing kuring ruas jangan Aceng ieu teu tulusna naon ieu teh apa teu tulus mingguan lain Aceng nyorong mah nya ari mingguan mah tulus terus naon teh atuh nu jadi masalah nu jadi masalah na ieu ma'al fulus kan fulus walaisal fulus ya manfus ulah disakompet tahun ke wala ana wala antum dolimun Allah. Aku jangan disamakan dengan yang lain. Ya karena aku lah dia. Ya masa dia sama kayak saya. Ya kalau saya di Medan, ya kalau berik-berik, ya suka ngabring. Di dia suka ngabring. Pengalir. Kayak ngakalan gitu ya. Ya sore-sore biasa kalau lagu Jayanti itu filosofi Pak. Saya suka lagu Jayanti. Gimana? Coba. Coba. Dites. Siap. Dengar itu dulu lah, pulau di musik lah. Ulah meo di peco.
Wanci berit. Ya kalau di siaran nggak ada semuanya berit. Makanya saya suka kalau ke sini ke namanya kampung apa ini? Kampung Citapen. Kalau di Citapen itu banyak yang sama-sama. Bahasanya pare bea kuberi. Oh, buri. Oh, beri. Iya banyak sama. Pare bea kuberi kata Pak Jabi. Oh. Itu keluar di Nabi. Piring. Oh, kena dengan gimana saya di Aceh tadi. Dan singgung cek Aceh. Pokoknya nama uing kena seri Aceh itu seri dia. Untuk seri mah ya orang main naik. Bayang bawa HP tadi ya permintaan Aceh. Aceh nggak di sana udah. Mana aja dulu. Ya wanci berit sudiarek pamit. Oh budi, keheula aku. Ngapal keheula. Wanci budi sudiarek pamit. Jawab atre ka mana gitu. Kalau main ingat. Jangan ini wanci budi sudiarek pamit. Kumaha dewek. Budak letih kama sigit. Oh hujan rinciknya salah gitu. Hujan letih ngadi rincik. Kenanya? Sok sekali di kalangan kita itu wagapa. Wanci burit suryarek pamit. Hujan letih ngerinci. Nges kakinya kenyang dapat ditunang. Mana itu? Yang penting mah ayah asuh we belum ngelak. Bangunan kabeh. Entah. Tinggalin. Wanci murid sudah repami. Apa ini? Udah. Jangan begitu. Oh ini, seperti. Mohon. Oh iya, cek. Dah. Soal Aceh itu aja si Puri Aceh ngelamun urusan ayeuna kena budget ngomong-ngomong bensin uing tadinya bisa terjadi keheula ayeuna rek maksa lain abdi cenah butuh teu naon hayang ditaengkeun di majelis Aceh lain ngan hayang tabaruk we lain ngalamun Aceh ngabatalkeun kidalang hadir ka dieu hasil penelusuran Aceh yang kidalang ilmuwan kidalang mah kurang ajar eta mah soheh ceceng make Bukhari Muslim Aceh ngorong ai lain gitu ai semua nya geus we atuh aya nama dijadikeun langsung kirim foto langsung dijadikeun banner alhamdulillah ternyata hakikat Allah Subhanahu wa taala ieu dipertemukeun ternyata geuning ditepangkeun sareng jadi ditepangkeun deui sareng kidalang Tegalureun alhamdulillah sajabati ngadalang anjeunna khusus media dakwahna nyaeta ngagaduhan majelis taklim Aceh ngagaduhan di mana-mana yuk urang sasarangan urang tanjeurkeun urang tingalikeun urang tempokeun ilmu Allah Subhanahu wa taala nu bakal ngabela al ilmu yahrusuka wal malu tahrusu ilmu nu bakal ngajaga urang lamun harta urang nu ngajaga takbir majlis heureuyeuh majlis heureuyeuh hebat ya majlis heureuyeuh Terus? Tadi sumring kepangkeun Ahmad Lutfi Asy'aroni warisan di rumah Ahmad Syaroni ditamihan guru Ahmad Lutfi
Jadi Ahmad Lutfi Asy-Sya'roni gelar teh SAG MAG SA. Hartosna SAG di pesantren santri anu gagal. Sarjana alam gaib. Lain. Lamun MAG tadi sekolah murid anu gagal. Tapi alhamdulillah sanajan gagal hasil nanti SH senang gitu. Sukses itu sukses. Itu nu burung gitu. Alhamdulillah. Taya simkuring dilakoban asal made keureun simkuring dina dunia nyarita kieu teh keureun. Sabab lalu maoskeun kana diri pribadi nu sepi ku pangarti sudah kumaha bisa. Cek tadi rawan simkuring teh ngan ternyata simkuring ditepangkeun sareng mursyid seorang guru disebut murabi nu ngenalkeun diri pribadi ka Allah Subhanahu wa taala pangarsana gubes pangarsa akang sembah dalem. Nu sering ngapalih dieu akang mohon cantayan tah simkuring teh dilakoban majar teh cenanya lu lima urang lakoban ku abdi ameh berkah di majlis Kidalang Sukabumi tuh coba naon Kidalang oh kadinya nah begitu simkuring kena disebutkan Kidalang atau berarti otomatis kudu muntobikotul khobar 50 waktu wa nasilami ngaran dalang teh berarti kudu tasawuf aya seorang minimal seorang nya alhamdulillah tadi pangkeun kita najan orang ke guru simkuring teh diajar di dieu sok nanyakeun naon jang kawen naon jang serupa naon jang lenyepan alhamdulillah ini bagi di guru jeung anom ya menikah demul kieu nya alhamdulillah ya cek bisi urang teh dikelilingi orang-orang gak ada mual Ipo mah tuna di dieu. ipo nah ieu aya tungtungna alhamdulillah ditepangkeun deui sareng pangarsa ayah Nur Yaman putrana ayah bayi eta teh Rangkas Bitung Banten ramana mah dalang bayi kasohor ka mana-mana kakoncara aja nabia tapi nomor jalan coklat batu Rawo kena umur. itu kan jalan coklat Kiki nyongok kayak gini madalang. tuh kamu ya Pembetan. alhamdulillah jadi simkuring teh ditepangkeun duikannya simkuring tataros malah kersana guru simkuring waktu lah kakak kersana punggu merasa agubes tercinta simkuring bade ayeuna ngagaduhan sana di padalangan saya cocok jang tak itu nah sebab amar we urusan dunia urusan akhirat ku akhirat ternyata geuning dianjuban dituluman ku simkuring dalam memeh nyarita di tuwa kadalang itu sana yang gaulanya nayangka narangkolan saron pak bonang peking begang nah abang itu apa jadi teh cekring ada mah Ada meureun ka urang nyebut pegangan ya. Masa. nah tadinya kayu pak mata kudu apa teh supaya ulah dibobodo pak ulah kabodo teh nyo ulah kasamaran tinggal urang teh geuningan teh apa namanya diturunkan gitu oh begang teh nah dia pegang kan nawan kurang montok aya anu ngabelar tuh kakara di ditakol geuningan anggong gali merenggung tak didinya mimiti muka carita nakalang nyarita geura sok ayeuna Kidalang anu heula ketika ditakol teh bohong sok ya bro urang biasanya nakal bohong mah heeh cempala masalah deui ayeuna tapi itu apa teh di cempah mata ulah wali-wali hareupeun apa
nih. Siap yang sok ditakol komen mah. Sok bujang langsung bijil sorak wae dalang sok nyarita. Apa ini? Saya senjata di kampung Maritis adalah kampung desa segala bolong. Yang di kampung yang sisi gunung cuaca itu hayang keembangan malar di papai semalar pantes. Sehingga bernama Maluk Alim Maluk Ageng bahwa gunung yang di sana di perkampungan bertok. Makanya kan lengit. Nya. Rombongan dia. Gong ditakol kakerak dalam teh nyarita. Canggong ditakol mah teh nyarita dalam teh. Model urang we di alam ruh terus ke alam rahim, kubrak ke alam dunia, ke alam nasut, ke alam kemanusiaan. Terus di dunia langsung kita sholat tuh. Langsung kita puasa wajib sholat. Juga mungkin macam apa pas kubrak langsung kita puasa. Kayak musim bibitan gitu. Coba apa di sana wah, sana api mau gitu budak dalamnya deh, langsung tidak sama. Melewati heula, oleh kahulang, oleh kahalu, oleh kaseno. Itu tabatu kuliwa. Tuh. Kurang kanu jatuh kurang wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, can wajib syahadat. Kakara kue ke dicirian alamatul buluknya deh. Nuali teh lah dihanap dina sapinah tunaja, hartina sapinah teh nyata parahu anaja keselamatan. Parahu keselamatan di mana urang dijan rek lalaki rek awewe sampurna umur 15 tahun rek di lalaki rek di awewe didinya mulai dalam berbicara hukum berlaku ini dia mata kalimat degung dia tidak usianan cek bahasa garam deg ai deg dia bangun ai gung muliakeun tah ini di mana orang yang budak kaya udah dimuliakeun, di mana bapak yang geus galuh bodoh kaya udah dimuliakeun, ulah naik ngala hukul aya geus ngalah teu dangdanan acan. Tuh seuri banyak. Hidup ibu-ibu. Hidup. Untuk hidup bae. Tengah ngukeun ibu-ibu mah tuh. Asa geuna cenah ieu nya. Tuh bapak-bapak pan maracok wakilnya cek jadi iya teh lain naon di aceng pan bahasa Indonesia nya bahasa Jawa aceng mah nya da di Sumburing mah teu Jawa aceng mana teh Jawa Barat teh tadi dia jeung teh Jawa Timur nya pandai aceng mah di ditu nya sabao nya ceng nya opo ono mongkono satrio patrio terus ane Soekarno mau ngocor astagfirullahaladzim jadi aja apa mah dia luconkeun ora popo tuh ini orang oponya tuh ari ieu bango berarti Jawa di sami bango tuh bango di siapa mana popo yang sipo di Nasihon berarti ganti lamun di Jawa mah kuo nya lah lamun di urang paling kuah sama kuah di urang mah ala kadarna teh gini sayana sahayuna eta ari kareta kumaha diakeun kandaraan zaman walanda kandaraan panjang bisa teh kumaha kana enye gampang ada aran zaman baheula
Enye oh karena bango berarti di itu mah bango di urang mah kun tul ganti we kuo jadi bango pada itu dan ini ibu nyacengnya dan berarti masih kuring sekali dalam ngobrol motivasinya kabar ya sadayana satgas nu aranu kurang semangat dina kalau ilmu siap sebab kita sungguhin teh pak memang kayu ibu mama teteh manong bersepuhnya sadayana memang kayu teh tawajuh lah ya Allah abdi paparinan materi kanggo abdi mungkin memban tugas di majlis nyata ngeriuh pimpinan anak kerana Aceh era jadi kuring jatuh nya akhirnya geus kitu ngagrodi nawasulan gagarsana pundu akan candayan Fatihah sumring geus kitu tadi isuk-isuk sumring teh jeung ujug-ujug hayang muka hiji kitab ngaranna kitab teh ngaranna teh Khazinatul Asrar kitab baca Pak nu ngaranna teh nyaeta Syekh Haqi An-Nazili jadinya lanjut deh ada teh kelahiran mana teh Maroko ya sana ya tuh Pak jauh kita rumah rugi kalau berapa pas begitu muka Pak Yesus beri Allahu Akbar ayat kalimat kieu dapatnya kalau dibaca rumah urang sapatong we saeutik wa rawa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam geus dicarioskeun sanyana Kanjeng Nabi ningali cenah itolak tu jadi kita baca teh tak kenal mana ahli kitabnya tak iya orang jadi saling simreuh teh teh ahli gua dahulu kan geus we lamun teu bisa nanya nya pasalu ahli zikri betul lantang lamun tuh bertanyalah kepada ahli ilmu ai ahli zikir jadi aya nu boga ilmu tapi eling Pak iya pangeus jenas dina itukna Nabi Musa alaihi salam samemeh Nabi lahir teh ternyata 4 golongan geus tertulis al-alim lam ya'mal bi ilmihi fa iblisu sawa tuh di mana seorang alim menyaho kana ilmu teu amal kana ilmuna jeung iblis teh besti ieu sareng hehe oh sareng heo nya teh tuh ini mata ulah sok diomong jeung aceng tadi nya kiai mualim kade ulah dilaurakeun keun urusan kasalahan mah da geus aya hukumanana teu makawasa pamarentah teu diomong da geus aya hukumanana mana wa sultanu lam yaqil bi sultanihi wa fir'aun sawa jeung Fir'aun bestina teh nu beunghar keken mengkene mereket jahe meregese kudu ditekean aja kudu diteke deui gemak koret atau diteke bagi mau nere kuno silaturahmian nu koret teh adil dina kabeungharanna dina hartana maka wa qarunu sawa jeung qarun dibarengkeun eta itu tilu tah nu kaopat jeung paling parah jelema fakir net teh semblek ninja semblak mohehe teu boga dunia teu sobar mana jelema fakir sobar diajak ngaji loba alasan harulah can alus geus balik tuh pukul utus teu sobar loba para abdi madamel emang ketika Allah geus mere kakuatan ka urang rek gawe rek teu gawe isukanana aya tugas Allah geus mere kakuatan ka urang mah pasti kuat segala lagi leres miskin teu sobar jadi mualim lain jadi pemerintah henteu beunghar komo miskin fakir badakong teu narima kana panasiun ti Allah mangka dibarengkeun nege yeuh geuning geus dinas geus dicap eta jelema nu model kitu teh wa qalbu sawa jeung anjing cenah kebanyakan
Wasyara menang-menang Gusti pateng atine atine wis mama jadi bentar kabarnya mana bugis lu bahasnya tuh tinggal batang tuh beri omong. Nah berbicara kepakiran Pak ia tinggal di dia sahur Syekh Aki An-Nazili. Ternyata pas waktu Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi teh dipilarikan atau Nabi milari kamana kana neraka. Ternyata numpang lobana dina eusi neraka teh al fuqara. Lolobana teh nu fakir. Allah. Sahabat naros ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah minal mali aya istifhamnya cenah minal mali ya Rasul naha eta teh tina fakir harta tanda tanya gede la saur Nabi lain jelema nu loba eusi neraka lain fakir ku harta lain jelema nu dados menjadi fakir ku sata dari sebentar sore baju jelesot mandi lain jelema nu dirunggu kami dirunggu ka sudah budak-budak buka hayang lain jelema anu kitu lain ieu genah ya aloha teh genah ya jeung aceng tuh entah aya tuh balik ke sono mah geuning walaran Kanjeng Nabi nu manusia nu bakal jadi eusi neraka bakal jadi suhu neraka ieu tah mah sora ieu tah sora rahwana engke heula encan engke heula sok atuh kaluarga mana rahwana aja geuna ya sok rahwana ya geula nah bisa yang ngomong make rahwana mana tuh jamin mah aya sok bukakeun heula Kulo bapak ngenta. Genai gitu kena dipenta mah urang teh kudu bunganya dipenta sok we urang teh pan ulah koret teh kudu koret teh dicatat geuningan ro'aitu maktuban ala babil jannah kayak gitu anti muharramatun ala kulli bakhilin takul lagi kul naon teh teh kul wallahu ahad si aji nah jika nak kul wallahu ahad halo kul majmu dari sakabehna koret harta koret ilmu koret budi kabeh kabawa ala kulli bakhilin tuh sakabeh nu koret wasukhin ay mediatin wabudut kasirin wa ngajemplokin alah awion sakenge lain Dewi Sinta lah Maksudnya Dewi Sinta Bogor. daya teh disebut sang hyang rancasan ieu teh lain rancatan rancasan disebut cahaya belum
Matak jelema lamun teu gede amak ning grok beuleung beungeut teh. Hidung itu mah. Hah? Hidung. Waduh. Itu. Mantap. So ieu kurang ku bahasanya, ku bahasa rahwana ieu. Oi. Ya, ngalangit ya. Geuning ieu manusia nu bakal cilaka teh uluna sadayana. Nu bakal jadi pangbalu hirup manusia lain cek ku tatangga, lain ku sasaha, tapi ku dirina mata geuning kacaritakeun nu disebut manusia bakal kaduhung sagede gunung ngajerit baratan langit wajah baratan jagat jeritan engke manusia itu di itu yeuh turun sakilo we ieu aceh mendireuwaseun ku kaula di gorowan Ieu saha ngaranna? ieu teh rahwana atana pindah samuka aida sate 10 muka ai muka teh beungeut jadi boga 10 beungeut Munafik meureun. munafik mah 2 muka 10 muka 10 muka ieu mah euy tuh geuning jadi ieu manusia nu bakal kaduhung sagede gunung cilaka teh lain ku sasaha tapi cilaka ku polahna sorangan baraya Bapak ingat ieu mama manusia di alam dunia biar nate ulah luncak linci luncak ulah udah tina kaliputan tarigana teriputang mah hampura ieu wala teuing nya ku sabab bawa nya jadi lupa tigahan Tak itu ibu sadayana. Odamna matre euy. Odam matre. Ya Allah, ketingali. Mantang sok ade-ade nu garadu seni sok tangis diayakeun. Beres ngaji, dak ngaji heula. Geus ngaji kakara, wayahna kudu apal. Ngadalang kudu bisa, betul. Kan urang teh urang Sunda, ari Sunda fil amar, tina sona, teu geuning. Sun idopat kana isi misaronya ceng. La berarti jaga. Tuh, da lamun nuduh kana leungeun jaga leungeun, lamun nuduh kana panon jaga leungeun. Panon lamun nuduh kana jaga cuy. Kato? Tuh geus kato terus santai. Nya. Kayak iraha deui kan dieu. Iraha deui. Heeh. Kurang teruskeun heula. Kan ngelep kurang teh. Oh nuju ngelep. Ah, ya nu nonton teh. apa Weh, aya harewona dugikeun ka isu duh gaisu. mampang beungpeul saurna teh cenah aya 3 Mampang meungpeul nya. tinggal aya mayar pada punya kudu Gusti Maha Agung. Sok atuh ayeuna geura buka heula gunung kasep dalam gademol. Nya sok malah kadinya nu. Geturing kang awangun campur getraita bubukan pinarita ngawiosakeun lalampahan Gelora Semar Poda Bawana utawi Sumalura Bawana anu ayeuna ujung ngempal sapi guyon sapala putra sareng sastra jingga utawi nu katalah si cepot oge disarengan ingkang rai dawal lami-lami yakin ora Semar leles geuneuh alis melas-melis harta pertalangan di kakota liwis sama kanten pengandikan Belete.
Lajeng. Hayang dulu. Hayang dulu heula cewek. Ya. Wah, Di mana ieu teh urang teh Ju? kudu dua jadi kurang kudu ngajajar. Jadi lamun nyarios semar-semar, nyarios cepot-cepot, ya, mun nyarios ayeuna Gatot Kaca. Ya, siap. Cepot. Ali bagi nyanyi. Nya jadi tilu. Maling cerah. Nabongan. Jarang daerah mah di ate bangsa. Bios ya kikian bios. Hayang mau apa? Abdi mau pas gitu Bang. Halo, lain geus aya geuning materi Iya, kapan aya kan kudu apa? leres. Iraha deui diuk bareng aya Beli kumaha, boleh nang hiji bagelot. Pada nya pengsa. Abdi mau beri penguhan apa jadi? Yang mana? Pada saat Cara mah bahkan yang banyak semar bahkan gitu. Semar masuk dibalang dia bahasa gitu. Semar pada naik. Lagi lain kurang gua jadi setan aja di pojok. Kali ingkung itu mana tuh kurang mau diajakan ya. maka jadi tukang bohong. Aduh. Mengajak tuh kalau Pangarsa, iya mantal tuh mantal Aceng makal. sami suruh terima kasih kalau bareng koneng gitu jika jahe Allah, banget. mantal biasanya apa memang naik wayang besar itu mantal tuh latih payunya mantal tuh so cemengan we gitu cara bikin canggul mah berasa cemengan bakal bisa mana juga yuk yo. lain bakal dus itu bedanya jangan kecap Gentoleng kalamun caturkan praing bungkaning pinarita Tulisan Kapiwarti enggal anu kacarita ngawiosakeun ieu di Kampung Tumaritis Desa Tegal Gorowong. Aya hiji sepuh anu sipuh ku pangaruh kapatri ku pangarti nyatana taya sanes anu namina Kilora Semar Bunda Pawana utawi Sumalurah Pawana. Luju ngariung mungkulung sempal sapi guyon sapala putra Yantawi saya sastra juga utawi nukatelasi cepot diserang oge kuitang pun rainya tanah dawala laki-laki hamil dangu ieu Kilora Semar ketika eces gentreng pertala kembang oleh ketika kali lisan makanten penggantian pun Ay urang ira agakna yo. Wah, ieu mah bebas jepas. Bebas. Jadi nanya yo rip. Pakan saya di dia. Kena nyebut potong gampang. Apa itu apa turun? Iya ga mana biya ga sudah bisa dibayar Aku ya. tong tak Tak gitu. aku bisa ngomongin itu Sok, ya. sok Tilu kali. Tilu kalinya. tong tak tunggu kena wayang tong tak nah sok mas asa buat deh Sok. ya unggul deh beda rombongan teh dulu sih Ieu buat nu cangkeul. Enggak lah. sok tong tak kada panalang dulu tuh sok tong tak Malah jadi doger monyet deh. Sok cintari. Tilu kali uang alengkah eureun. Uihan deui tama tua. Uihan deui. Sok nya. Sok mangga. Geus tilu. Lanjut uang mun tilu kali guntak bitak ngagini malika katueureun. Heeh. Ya deui tama tua. Jadi wing da aya kudu mundur baju cantik gitu.
Karena emang lapang lupa wayang dia. Bang bebe. Jadi uing deui bahan percobaan. Dari kamabas pada kumaha deui atuh. Ku guru mah dititah manis saho pamius tadi ibtalau bi salah satu paur urang teh di mana geus ngagugu ka ajengan ka kiai najan anom gugu turun sabab paur lamun urang geus ngagugu kumaha geus ngalawarakeun mah sieun tah ancaman anu tilu Lumana teh awak. kahiji nasiah mahapindo bakal dipohokeun sakumaha saudung lemur salabun hulu manehna teh elmuna loba aku jarang-jarang dia ngalalawarakeun ka guruna mah bakal dipohokeun Eta teh subuh nu kadua nah eta jelema teh wakala lisanuhu bakal diminggulkeun letakna nu katiluna ulah nu katiluna ne nu katilu ya paling paul waktu koropi akhiri siap-siap hirupna bakal ripuh di masa kolot eta teh sok ada gua ame tere balik mangga tua gapah belak cenah ne adu aya anak nun sok deui dan deui yuk cangkeng Pertikan sepuh ban pengerjaan teh so aduh aya anak nun jantai ke netang-netang ketengkasan aja kalau mau pakai preksosor yang merangi ini kan pun tidak baca wah sebab tembalan kaula wah papakeun dia kaula wah bagiakeun dia kaula palih mana nun ieu wakilan harap ieu padahal mulia putus kena ieu agan juragan anom ngajen ngatot ka 50 lapak mega di sarangan nyetaku angin pating harus nebak kana tatang kala di sarangan kumaha leutik manuk bareng iya bagiakeun saratana kaula wa bagiakeun ini horor dia aduh aya anak nun nembalan kaula nyangakeun semua pengabang kos ujung panjenengan juragan anu aku sadung langsung ti kabidaran kaula wa aduh aya anak nun aduh juragan anu ayana wah saya naon deh di silai aya anak wae tadi cing aya kasopanan di silai teh enak lu pun dewe kerja bapak kuring ke urang teh hayu anak saha ieu aya dulungan sedek aya dulungan ulah aya dulu juragan anu juragan coba kopi hanun rek tak kitu Alhamdulillah Jagur. tidak boleh bayar sepetan kembali nah itu tidak benar kan ya tak kitu ari kakolot teh kudu sopan aja teh pananya teh diatik dididik supaya boga adab canggel cu karasanya geuning macam pamanor kita di pangrahkeun kebo itu warung manor warung ka ieu dengan ada bujang tuh geuning
Sok lungsur lah we atuh juragan anu. Iya nu ka urang-urang sih dieukeun teh. Ampun keluar baik dulu ya. Entos rendon kutiluan. Keluar. Pan urang nandakeun berarti sapagodos rutenya. Kudu sapagodos urang teh ka Jasadil Wahid. Ya udah deh, jahit. Lain Jahid Wahid. Wahid. Jadi Wahid. Si kurang ajar. Ampun. Agak ingat itu kita mau kita dulu apa kita. Gagal. Saya jadi dalam gagal. Udah kakaran udah ada yang gigiannya. Sekarang atau mereka kita dulu beli sekarang. Pada mulia kalangan wayang. Kadulu Mayuna. Tapi ieu teh urang teh Gusti ari saha teh manya sairama saadegana. Teu aya pagedrugna geuninnya. Ya, pada sadayana ge kudu kompak ieu. Adapun eta cenah aya ciri sanagri cada salesa, heukeun eta mah. Da sewang-sewangan moal bisa disarwakeun. Urang cenah guruna dan ti kiai ieu surahanana kieu ade ulah samun beja-beja jeung dibawa di ka kiai ulah. Ada bari sawah kabeh mah ieu. Heeh. Modelna di dia Udin, di mana aya Udin. Nya, lurahna Udin. Udin gitu teh. Kebanyakan Udin. Anak-anak Udin kabeh. Ulah turunan Udin teh mah. Tak geni. Nah, Bang Udin di bawah. Dan kepangin naik ka Udin. Pada apa sih? Bangun nama. Hah? Bangunnya. Koroni ngeret teh kata presiden lulusan aing tuh. Eta model gitu si kurang aja. Bae aku. Oh, masih kelak. Sok ya. Ieu kolot ieu gerangnya. Kolot sabudak. Tuh ieu teh heueuh madayeun aing teh. Naon? Maneh. Udah aku mah kolot naon oge. Maneh teh hasil bertempur di atas kasur berperang di atas raja. Jadi kieu sini. Bapaknya dong jaluna aing di kieu tuh maneh. Aing di pamana nama. Aduh. Lain rasa kita jamaah. Geus tong penting teuing nya. Lain itu masalah gitu na euy. Urang teh kudu menghargai waktu. Urang teh pola jam 10 geus jam 12. Bedana barat teh ku bapak sorangan dari Bali. Geus majana nya urang teh sok atuh bapak urang ayeuna urang wasiat heula urang teh. Nonton kalau luar. Encan. Teu naik ke. Aya kawan kabeh mah ulem haja. Mau mana ya kan nyekruk. Urang kamalikeun heula kana dirinya matak aya dina wayang disebut tuding ta ieu teh jang tuding nya tuding Eta da anu ceulina kabupaten sebelah. ulah make hengset atuh Make hengset apal hengset ieu teh tuding matak ulah nuduh anu jauh ulah nyawang kana wangang nu deukeut tira deusan jangan geranatan geraprak dan tinggali ciri wujud satan back to basic. Pak, ngomong naon kayak banyak deui gambar di dunia. Pantumpang sando ka Majalaya udahna berubah-berubahan mun pidato tong lila-lila ieu meunteu geus bukan Padahal ini sahar ku begitu deui. Aing oge geus 10 kali ngomong. lain abong 20 ieu teh abong 20 ieu teh mending geus reukay teh jiga balas dendam Oh, da pagi. rek kagawean beuleuh ka ulah leukeun dari ari nu jadi bapa malautan hampura no kanu jadi anak paingan atuh ukukul liwalidayhi tamhu bitaubat wa ukukul liwastadilah tamhu bisayin lamun urang dosa ka indung bapa mah euy bisa ditobatan tapi dosa kanu jadi guru mah moal bisa ditobatan tuh hese kami Allah geus ngahampura tah dorang hati anak bener Ya, eta inung dewe ku saged kena pager nang dewe. Ai pamajikan bapak nang boga anak ku saged kena pager. Jadi disebut anak jadah. Jadi bapak anak jadah. tapi Ai ketika kalian ngomong bener kelima. lain banyak ku cocok intinya nyalendro ya teh kuat teh geus hareudang ya teh nya kipas ya teh Biasana ai ngawayang sedih
kita nih. Besok di Puput menang mulia apa di kayuna do. aduh ya Allah asa disamen ke nya. Nah cari jingan. Ayah ya. Bapak heula rek nyarita nu. Aduh. Nya sok bapak heula. Ya sok. Nya. Jadi kita pilih. Sok. Tayu bapak lawargi saderanya ke dalam teh meureun dicirian kudu kieu media dakwah. Sok we urang ahli seni urang merapat ka kiai atuh kiai dieu urang sasarenganeh urang silih ayunkeun ulah silih rojongnya sabab ieu teh dibentur-benturkeun wae ayeuna Naon dibenturna. do kana hulu bisa teh jadi panarusi ya dari parabutkeun wae sedangkeun aya bener mangan hiji eta cenah jelema ngaparabutkeun dua anu jadi bener-bener sedangkeun aya jelema nu bener-bener mah eta teh jelema nu modal di pangibaran apa jabri bubur cun tengah jalan Pak. Kalau ngomong jadi dewek semua jadi. Ayo kemana dewek dia? ayah jabri Mana Jamri? Hello Jamri. eta mah sorana ayeuna sorana cepot dalang Ki Adi nya gitu dalang Ki Adi da ieu sorana cepot Ki dalang Luti mah ye jangan musik aja Pada yang mana ya orang apa itu? jadi kebogol lagi coba Oh, koplok. ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anshani wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anshani sing aya urang diberi bagian barokah bisa ngahasil cita-cita kemirangan kemungkinan ganjaran sumber di akhirat amin sebab doa urang lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pangeran abdi atina mugi-mugi nyalametkeun abdi loba kayu mah guys nyalametkeun mah teu bisa daya di mana di dunia matakpi lagi di mana rupiah waduh di dunia Kata TK. oh Akan bisa di mana? Akan bisa kaji di mana? alhamdulillah berarti masantren Mana yang ada masantren di Cenggudu nya di Majelis Nurul Anu mana? Tayu dan Masyaf ya. Anu yang
untuk Aceh dulu. Tepuk tangan untuk Syarga. Iya. Tepuk tangan untuk para kreator dan tepuk tangan untuk sound system. Sound system. Ini tadi saya buat lahan. Aja. Oh, itu kan. Mali udah doa gede ya Aceh biji anom ganeh sing disehatkeun amin sabab inna sayyidan di amri dunya as-siha syanyana raja na kanikmatan di dunia macam dur tapi cakur sok nanya urang kudu dijumlah di pantau kalian mulai mai jadi diri jamal golong jangan reak sebelum dia ngomong omongan kancang ini harga ini cicing aja usaha cicing boleh nanya urang kudu dijumlah di pantau kalian mah ya sijab di sijab golong sing emang tapi kayak payu aya jalan ngomong wae ora tekan rawuh reak dameun kuncir duit coba duit dia teh make nada lamun cek ahli qiraat mah teh make naon teh kecepatan bacaan teh aya tilu kahiji baca teh tartil hartosna lambat kaduana tadwir pertengahan muka tilu hadan hartosna gancan no sih obat batu bacaan kecil Bismillahirrahmanirrahim tapi akan bisa kena Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Maghdubi alaihim takdir Sayyidina Ali ai takdir mah keuna Sayyidina mah keuna tajwidna rek laun rek pertengahan rek gancang asal benar kana tajwid sebentar dia mah lain dina kecepatan bacaan ai takdir teh di mana eta dengan util eta mah ayeuna hadir pertengahan takbir pertengahan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Tuh, banyak banget. Kita sepotong. Nah, iya.